Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring dina saluran pamedar basa Sunda. Saluran anu medar perkawis basa Sunda, sastra Sunda, sareng budaya Sunda katut pangajaranana. Palawargi sadayana dina pamedar basa Sunda anu ayeuna simkuring bade ngaguar perkawis ngaran wanci sapoe sapeuting dina basa Sunda. Ieu kalebet kana kabeungharan kecap basa Sunda anu mangrupi pangdeudeu pangajaran di sakola oge nya. Simkuring teu acan lebet kana materi pangajaran basa Sunda secara khusus teu acan. Namanya karena pangdedeuna we heula diantawisna ieu ngaran wanci sapoe sapeutingna basa Sunda. Palawargi sadayana dina basa Sunda mah ngaran wanci teh unggal jam, unggal waktu aya namina diluyukeun sareng kajadian alam, kaayaan alam, sareng kabiasaan anu aya dina mangsa harita. Tapi ieu kapungkur nya waktos teu acan rame sapertos ayeuna, teu acan euyeup jam sapertos ayeuna teu acan. Ieu mangsa kapungkur. Tapi eta teh sok dianggo janten patokan pikeun nganyahokeun waktos pikeun urang Sunda alam harita. Upamina wae wanci tumorek. Wanci tumorek kira-kira pukul 12:30, 12:30 dugi ka jam 1 wengi, tengah wengi. Disebut wanci tumorek pedah biasana dina mangsa eta teh dedengean sok asa tarorek ting jelengeng kana ceuli. Sebat teh wanci tumorek asa tarorek. Malum keur sepi jempling nyoba tiris gitu. Ditema ku wanci rorongkeng. Kadua wanci rorongkeng. Wanci rorongkeng kira-kira pukul 2 dugi ka 2:30. Nah eta wanci disadak kongkorok hayam sakali. Jadi harita mah henteu sakali teuing cenah mah sok aya hayam anu kongkorong mok sakali 2 kali tos jempe deui kitu nya. Biasana antawis tabuh 2 dugi ka 2:30, tengah wengi teh sok aya. Ieu mareng biasana mareng sareng disadana dederuk manuk puter osok wanci sok disada gitu. Malah sateu acan lagi dederuk sok disada gitu. Amun di bumina kagungan manuk puter dederuk mangga geura perhatoskeun disadana eta manuk. Nu katilu wanci janari. Wanci janari teh ngurung wanci janari sapi disebatna. Wanci janari sapi kira-kira nepi ka pukul 2 wanci janari sapi. Wanci janari gede kira-kira pukul 2 nepi ka pukul 3 peuting subuh. Wanci janari leutik kira-kira pukul 3 nepi ka pukul 4. Aya anu nyebatkeun wanci janari leutik heula teras janari gede. Ieu simkuring ngabantun tina kamus Sacadi Brata. Dina kamus Sacadi Brata mah janari teh janari gede heula ditema ku janari leutik gitu. Ari kituna mah kahartos. Margi ari gede dina basa Sunda ngandung harti kacida. Di antawisna ngandung harti kacida, ngandung harti rongkah. Pamina we pasea gede eta pasea rongkah. Janari gede eta janari pisan gitu, ngandung harti janari pisan. Jadi janari pisan hartosna nya sama janari leutik teh janari gede gitu. Eta nu masyarakat dinya nya. Simkuring nu mawi dina ieu pedaran simkuring nganggo ngindung kana
kamu saca di berata janari gede heula terus janari leutik. Janari teh pamidina sasih siamah sami waktu sareng sahur. Mawi waktu sahur dina bahasa Sunda sebetulnya janari we. Muka opat wanci kongkorongok hayam. Wanci kongkorongok hayam kira-kira pukul 4. Nyata mangsana hayam jago kongkorongok reang patembalan. Ya benten serang anu tadi, pemi anu tadi mah hayam teh kongkorongok sekali 2 kali tos sejempe ya. Eureun deui. Nu ieu mah tuluy. Ulah reang patembalan yang di anu sanesna deui hayam anu sanesna deui ka hayam hayam anu karak diajar kongkorong kan harita nya. Hayam jangkar harita. Rame na teh. Ditema ku wanci balebat. Wanci balebat kira-kira pukul 4 nepi ka 4:30 subuh. Mangsana mimiti aya balebat pajar. Pamidina sasisia mah mangsana imsak mimitian puasa. Tak saum teh apan teu ngawetan meletekna teu ngawetan pajar bikin ka magrib. Jadi ieu mangsana pajar ge nya tinggal we pamangsa pajar teh imsak eta teh mangsana pajar teh. Ari munculna balebat cok disebut haliwawar dina bahasa Sunda. Munculna balebat disebut haliwawar. Matak sok aya bae anu nyebut wanci haliwawar gitu. Jadi sami wae. Wanci balebat mangsa pajar wanci haliwawar sami wae kitu-kitu keneh. Imsak nya pami nganggo istilah agama mah sami. Diteraskeun kana wanci carangcang tihang kinten-kinten antawis pukul tabuh 5 deui ka tabuh 6 nya. Ya. Carang genep nya. Disebut carangcang tihang lantaran mangsana urang awas kana tihang. Wae geus miti beray-berayan caang jadi harita mah tos awas katingali tihang teh henteu poek ngongkleng teuing gitu. Ieu ari rebun-rebun, aya istilah di bahasa Sunda istilah rebun-rebun. Hartina isuk-isuk pisan anu masih keneh loba ibun narempel dina jukutan dan daunan sareng sajabina. Jadi rebun-rebun mah isuk-isuk pisan tapi masih keneh aya ibun narempel dina jukutan dina dangdaunan. Eta namawi urang kali mah anu diajar leumpang sok dileumpangkeun dina cai ibun cenah meh kuat gitu. Balita orok awang tuh harita rebun-rebun. Nuka 7 wanci meletek panon poe. Wanci meletek panon poe atawa meletek srangenge kira-kira pukul 6:30 dugi ka jam 7 anjing-anjing biasanya tabuh genep dari kata tabuh 7 biasanya tak meletak rasanya mangsa panon poe miti nembongan ti belah wetan aya oge anu nyebut wanci murag cibun harita cibun terus ngawitan murag kulantaran katojo ku panon poe teh terus ngawitan katojo ku panon poe. Wanci ngaluluh taneuh. Wanci ngaluluh taneuh kira-kira pukul 7 nepi ka pukul 8 beurang. Waktuna nincak taneuh geus kahitung beurang. Anu matak aya bebasan kapeheulaan ngaluluh taneuh. Anu maksud nama kudang kabeurangan eta teh. Ieu mangsana anu arek ngenangan pangupa jiwa eta. Iwal anu tadi rebun-rebun patani rebun-rebun anu tembih eta teh. Nu caket mah biasana ieu eta wanci ngaluluh taneuh. Wanci haneut moyan. Wanci haneut moyan kira-kira pukul 8 sampai ka pukul 9 beurang.
mangsana panan poe karasa haneut dipake moyan keur memejeuna ngeunah dipake moyan tampolana mah parat nepi ka pukul 10 katanya. Jadi ieu haneut moyan teh ieu mangsa ieu tah jam 8 dugi ka jam 8. 10 wanci rumangsang. Wanci rumangsang kira-kira pukul 10. 10 berang. Mangsana panen poe ngaluhuran lir anu ngarangsang tak rumangsang karena lir anu ngarangsang naik. Geus mimiti karasa panas kana tonggong. Haneut deui anu geus mimiti karasa panas. Tapi nemutkeun kepala ahli mah eta cenah saekeun moyan teh di dieu. Nemutkeun para ahli, sawatara ahli. Wanci pecat sawed. Wanci pecat sawed kira-kira pukul 10, 30 atau setengah 11 dugi ka pukul 11. Mangsana anu ngawuluku reureuh ngalaan sawed ngeureunkeun mundingna. Sawed teh ieu tah. Sawed teh ieu tah. Sawed teh talitina we paranti magehan beung munding kana pasangan. Pasangan teh ieu wuluku tah pasangan teh ieu. Pasangan teh ieu tah ieu pasanganana. Tah ieu sawedna aya di dieu sawed tah. Sawed ieu teh tina we gitu tah. We cacing ya. Ieu pasanganana lamun ngawuluku eureun muning reureuh anu ngawuluku oge reureuh kadang-kadang tara diteraskeun deui da biasana pami atos pecat sawed atau reureuh muning dipaksakeun digawe sok ngadat eta teh. Mata anu didamel di sawah nu macul istilahna teh ngabedug. Ngabedug kumaha lagi nyaeta dugi ka waktosna bedug lohor. Tos dugi ka dieu dugi ka sonten. Margi ieu na teh tah upami nuju ngawuluku mah sakadang mundingna tara daekeun barat dugi ka sonten. Wanci tengange. Wanci tengange atau wanci manceran kira-kira pukul 12. Mangsana panan poe aya di luhureun sirah. Ieu tengange tengah serangenge sanes tangange setengah sangange tengange tengah serangenge. Jadi ieu mah pas dina embun-embunan sok karasa panas ngabelentrang teh ieu dina wanci tengange ieu. Dina disebutna wanci manceran pas pisan karena sirah. Ditema ku wanci lingsir. Wanci lingsir kira-kira pukul 1. Pukul 1 beurang. Mangsana panon poe geus ngeser ka beulah kulon. Mata sok disebut oge wanci lingsir ngulon. Lingsir ngulon geus mimiti ngageser ka kulon. Diteraskeun kana wanci kalangkang satangtung. Wanci kalangkang satangtung kira-kira pukul 2 beurang. Mangsana kalangkang jelema anu keur nangtung panjangna sarewa jeung tangtunganana satangtung. Di upami urang nangtung poe kalangkang teh sarua jangkungna jeung tangtungan urang. Jadi disebatna teh wanci kalangkang satangtung eta kiten-kiten tabuh 2 siang. Wanci menggok. Wanci menggok kira-kira pukul 3 nepi ka pukul 4. Wanci menggok. Mangsana paran poe geus katembong mengkolna. Menggokna ka beulah kulon geus katingali. Geus asup kana pasosore ieu mah. Geus asup sore. Ngurung wanci asar di geus jadi tos biasana waktu sakitu mah tos kana kalebet kana asar. Pasosore. Dilajengkeun kana wanci tunggang gunung. Wanci tunggang gunung kira-kira pukul 4 sore. Mangsana panon poe katemong aya di luhureun gunung. Biasana geus liwat bedug asar, tareh burit ya. Aya paribasa anu kakoncara di urang angen-angen pecat sawed ari umur tunggang gunung. Maksudna mah ari kahayang si budak ngora tinimbang kana umurna anu geus cuut ka hareup anu geus kolot ya. Ya, wanci tunggang gunung. Wanci sariak layung.
Wanci seriak layung atau wanci erang-erang kira-kira pukul 5 nepi ka setengah genep sonten. Kayak teh pas sore sanggeus leungit layung, tara sareupna jadi layung geus leungit, tara sareupna disebut oge wanci erang-erang. Lantaran cahaya paran poe moncor kana erang-erang. Erang-erang teh ventilasi di imah panggung, di bumi panggung kapungkur supaya ventilasi luhureun jendela atau napi luhureun panto ya, luhureun panto supaya erang-erang awi utawa kai paranjang padan poe muncul kadinya minangka ventilasi na teh erang-erang tau dinawang si sareak layung si padan poe teh moncor karena erang-erang otak disebut wanci erang-erang. Wanci sareupna kira-kira pukul genep mangsana padan poe surup mimiti poe geus asup kana magrib ya. Sareupna magrib. Wanci hareueum beungeut pas magrib kira-kira pukul genep nepi ka setengah 7 teh biasana mah mangsana beungeut ka tempona reyem-reyem geus liwat magrib ya hareueum beungeut tina hareueum eta tina kecap hieum ka hieuman nganggo kecap ar anggo rarangan tengah ar jadi hareueum beungeut paroek mimiti paroek tapi kalau saya katingali beungeut teh gitu beungeutna katingali geus katingali poek hareueum beungeut. Wanci sareureuh gaang kira-kira pukul 7 isanya mangsana gaang reureuh disada geus asup kana mangsana isya jadi kapungkur masih kana sok aya gaang disada ari magrib teh nya ari isada bae nama duka tah sacarang ya di lemur oge sacarang gaang teh. Wanci sareureuh budak kira-kira pukul setengah 8 nepi ka pukul 8 nepi ka pukul 8 wengi nya mangsana barudak reureuh sanggeus arulin tuluy sarare sanggeus lewat isya kaosna ayeuna mah rupina ayeuna mah tos tembih nya tos teu kitu da waktu sakitu mah antawis bada isya budak mujieuna anteng buku mujieuna anteng ngomong HP zaman ayeuna gitu ya ieu mah kapungkur ieu ngagunakeun ukuran kapungkur wanci ngagunakeun ukuran kapungkur HP teh can aya bujeng-bujeng HP listrik oge teh can aya eta mah. Wanci sareureuh kolot kira-kira pukul 8 ka 10 wengi mangsana kolot reureuh tuluy sarare sami ieu oge nya sakitu teh masih keneh anteng carang ayeuna mah tos carang anu sareureuh kolot mangsa sakitu. Nah, wanci tengah peuting kira-kira pukul 12 wengi ya. Mangsana tengah peuting we mah tengah peuting secara umum dina bahasa Sunda mah anu disebut beurang ngurung karena waktu beurang teh meletekna srangenge nepi ka sirupna panon poe meletekna panon poe nepi ka sirupna panon poe ngurung aya isuk-isuk tengah poe jeung burit ya, sore tuluy deui ari peuting ti mimiti surupna panon poe nepi ka meletekna deui panon poe ya. Eta ngurung kana waktu magrib tengah peuting janari subuh ya. Magrib palawargi salante eta oge aya istilah kadinakeun aya istilah dina bahasa Sunda anu patali sareng agama umumna di urang pan agama Islam tah anu dijadikeun patokan waktuna teh nyaeta dina waktosna netepan salat pemina wae subuh bada subuh ya. Eta teh antawis subuh sareng anu disebat bada subuh teh antawis
bener 15 menit dugi ke setengah jam gitu biasanya. Itu deui aya lohor, bada lohor, asar, bada asar, maghrib, bada maghrib, isya, bada isya. Isya tak bada isya anu panjangnya. Malah kita 10 kali itu mah terakhir disebut bada isya sok peuting we. Tengah peuting. Jadi palawargi sadayana talepatna urang mikawanoh karena istilah-istilah anu kapungkurnya dipatalikeun sareng kebiasaan zaman harita pikeun pangdeudeuh pangajaran sekaligus pikeun pangaweruh urang kabeungharan kecap urang saha nu terang tina anu kapungkur teh urang aya inspirasi sanes gitu nya. Da ayeuna mah terus carang dianggo kumargi urang Sunan lagi terus nganggo jam malih istilahna oge pemi kapungkur mah istilah jam teh dianggo kanggo barang. Contohna manehna make jam erloji, jamnya sama erloji. Upami nuduhkeun waktu mah ngagunakeun istilah pukul jeung tabuh ya. Pukul teh bahasa Sunda. Sami sareng bahasa Indonesia, nya sami margi akarna oge sami tina bahasa Kawi, nya asalna secara etimologis tina bahasa Kawi, pukul. Lemesna tabuh. Tabuh. Tah jadi pemi kapungkur mah pemi pukul sabaraha ka dieu teh ya. Pukul 2, pukul 7. Lemesna tabuh sabaraha bade angkat ke sakola teh. Tabuh 7, tabuh 8. Ayeuna mah tos henteu ya. Umumna ngagunakeun jam sabaraha ka dieu teh. Jam saran ke mengbal teh ya. Jam sabaraha sumping ka dieu teh ngagunakeun jam teh istilahna. Mereka pungkur mah dina kamus-kamus masih kayaknya eta dibentenkeun antawis jam sareng pukul teh gitu. Ayeuna mah tos henteu dina paguneman sadi dinten tos henteu digunakeun kitu janten ieu emutaneun kanggo para ahli basa. Nah kamusna anu kedah digentos dari robahna ngagunakeun bahasa di masyarakat mah hese atuh dina digentosna teh sesah pisan. Janten kaleresan dugi ka ayeuna dugi ka ieu kamus bahasa Sunda teh masih kena ngagunakeun kamus anu iraha boa nya anu kamus LBSS lagi anu disebat panganyana eta terbit tahun 1880-an. Panlutikan 1870-an gitu. Penelitian udak usuk basa tahun 1870. Anu aya deui tahun 1880 salami pisan. Kedahana mah unggal 5 tahun sekali digentos teh. Palawargi sadayana dupina wae heula sakitu sim kuring hapunten bilih aya cariosan anu kirang merenah maklum masih kene di rarancangna ditambul bari sakalian di omean gitu omean lapak ieu saluran supados kapayuna langkung mekar deui sim kuring oge ngahaturkeun nuhun ka sugri anu parantos kersa rurumpaheun ngalayat ngalongok kana ieu saluran komo upami teras subscribe ngajempolan atau napi mesihan kamandang dina komentar manya langkung upami kersa ngabagikeun deui ieu saluran kan sana supados langkung seueur anu tiasa ngalap mangpaatna langkung seueur anu tiasa diskusina ngajak diskusi ngajak sawala perkawis bahasa sareng sastra Sunda. Urang ngan bebeneran bahasa Sunda sana sebenarnya bahasa Sunda mah kade bebeneran ku cara seueur diskusi jeung pada urang deui. Rupina sakitu wae sim kuring sakali deui hapunten anu diteda bilih aya anu lepas
manfaat dina ngadugikeunana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.